Buah-buah aroma manis dijamin amis yuk. Pokoknya mah teu amis kudu dibeli. Bah, hayang buah kaos si keur nyiram buaya tuh. Di pan euker ye oge. Rek 2 bulan ye. Buahnya tuh. Bang buah tuh. Ya lihat. Buah. Kang, buah Kang. Ieu na sabaraha sakilo ya buah? Jeuh geuning Mang Ateng jeung si Teteh. Murah Mang, ai ka batur mah 17.000, bae we ka babaturan mah 20.000. Sugan gelo sia mah. 10 ribuannya. Sok sanganana geuning aing nawar teh, puguh we da meunang ngalati nu indong kolot Mang Ateng, kop malah 1.000. Satu milihan dulu. Nya. Bae diasaan heula mau saya tagih katipu kumaha mesin hasem. Jih atuh sok-sok we ngasaan heula Mamang. Sok ta, disepajarkeun asem amis dijamin buah mah. Asaan heula tah. Biasa deh. Da lain nu ieu, lain nu kieu lain. Bung. Aing mah. Nu kumaha tuh? Lain nu eta we pokona mah. Ieu sanes. Lain. Ateng, makos nu burung eta dagangan aing kala dereb. Erek meuli mah naniangan nu kumaha tuh. Gaya anu kumaha tuh gua menipu harap pisan. Tak ieu sanes. Lain ieu. Amsina 2. Lo wayahna udah mau tulus da pemajikan urang minta nu sikina 2 udah bisa jadi mata kampurannya. Nah, Mang Ateng heug matak pedah naeun heug bisa jadi matak. Ih, pan pamajikan urang keur nyiram barek 2 bulan hampurat kok bisa jadi matak we mah. Ieu lah. Anjir, naon nu dirasa eta aki-aki beureuh teu. Mun hade ditenggor da ku buah ku aing. Wah, dah heueuh ai pamajikan padahal maek ulin teh. Beberes heula di imah teh. Duh, nih barala kieu buruan. Hujan teh laleur meni napuk di karang imah. Nakar gawe naon? Keur sasapu jal, pamajikan urang puguh kapan jalu anjir ieu karang meni barala. Bener anu mah dahekan euy jadi lalaki teh salut urang mah. Anjir. Nasi geus maradog sampeun usaha eta Rijal. Ieu mah sampo Mang lain dawegan. Jai siapa teu cek aing ge sampe nah sia mah geuning aing mah dan teu nyebutkeun ngaladowegan aing maneh. Geus ngajedog celis sama error. Paparaduanan geuninganan ieu mah sampo tinu bapa urang lain meunang madog. Aduh, heueuh Jal euy aing poho nya euy. Isukan tepan poe Minggu nya maneh teh ek tampil. Pogo we alulu mah da urang teh bagong. Ieu Jal mun ek dibeli ku alulu mah sok we jual. Lain ek dibeli torek. Alulu mah nyangka arang ciga bagong. Berarti benernya Jal. Cek sasage arurang mah kasep. Kasep naon banget maneh cigasan sayang tweet tepuguh rupa. Duitan yeuh buru dijamin ulen. Lah moal Jal, teu hayang aing mah. Sieun heuras beuheung euy, hese ngaliuk engkena teh. Kalau kague legeng, cip balik. Ih, si Rijal mah balik, pan ieu teh dibeli sarawe. Sahan ek meuli sampe 20.000. Moal anjing bawa balik lah. Teu hayang. Legeng, anggrek kita boga duit mah di dahar sampenya. Legeng.